Nyi Roro Kidul dipercaya jadi panguasa Laut Kidul. Digambarkan ku saurang awewe geulis anu resep make kabaya hejo. Nepi kajadi kepercayaan mun ulin ka Laut Kidul ulah make baju hejo. Kumaha jujutan caritana hayu urang guar di kanal ieu. Assalamualaikum sampurasun. Urang tepang deui di kanal Sunda, tempat diajar nyarios bahasa Sunda. Ayeuna urang ngadongeng anu judulna Nyi Roro Kidul. Kacaritakeun prameswari Prabu Mundingwangi ngagaduhan putri istri anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Jenengana nyaeta Dewi Kadita. Bakating ku gelis-gelisna eta putri dugi kepada nyebat Dewi Srangenge. Pangna disebat Dewi Srangenge margi raraina cahayaan kawas panon poe anu mimiti bijil. Tekantos lami ti harita Kanjeng Raja kagungan deui putra pameget. Namung ieu mah tiselir anu jenenganana Dewi Mutiara. Teu kacarioskeun saha jenengan eta putra pameget Kanjeng Raja teh. Ngan bae Dewi Mutiara ngarasa yakin yen sanajan anakna lalaki salila aya keneh Dewi Srangenge jeung Prameswari pamohalan anakna bisa jadi raja. Kukituna eueuh deui jalan lian ti duanana kudu disingkirkeun tina karajaan. Ngan kumaha carana eta anu diemutan ku Dewi Mutiara. Kabeneran manehna aya nu ngamejaan yen ditutugan Gunung Parahu aya hiji awewe tukang tenung anu sakti anu ngaranana Nini Jahil. Ngadenge eta beja gancang wae ku Dewi Mutiara Nini Jahil teh dititah datang. Barang tepung pok nyaritakeun niatna nyaeta hayang nyingkirkeun Dewi Srangenge katut permaisuriina ti karajaan. Kumaha Nini sanggup ceuk Dewi Mutiara. Tai ceuli atuh nu kitu mah jawab Nini Jahil bari rada sombong. Tapi entong dipaehannya cenah deui ceuk Dewi Mutiara. Ulah hariwang ceuk Nini Jahil sigan yakin. Maksud manehna anak jeung indungna rek ditenung supaya beungeutna ruksak. Ingetanana ari beungeutna ruksak mah pasti ku Kanjeng Raja diusir di karajaan lantaran dianggap ngawibirang keur karajaan. Kacaritakeun dina hiji peuting nu geus ditangtukeun waktuna bangeus si karaton sarare tibra. Nini Jahil asup ka jero karaton. Dasar tukang tenung sakti teueuh saurang oge anu bisa nyahoeun. Para penggawa anu ngajaraga kabeh sararena kawas bangke gara-gara ilmu sirep anu dikaluarkeun ku Nini Jahil. Geus kitu sup manehna ka pangkuleman Prameswari sarta terus ngaluarkeun ilmu tenungna. Kumatih-matihna ilmu tenung eta harita keneh pameunteut Prameswari pinuh ku bisul. Teu kaop katoel saeutik langsung kaluar getih campur nanah anu bauna hanyeur pisan. Geus beres nenung Prameswari ayeuna giliran ka Dewi Srangenge. Ieu oge sami sakedet netra pisan pameunteut anu sakitu geulisna robah jadi goreng patut pinuh ku koreng borok jeung bisul anu laleutik. Sarua deui teu kaop katodet saeutik barijil nanah jeung getih anu bauna hangru pisan.
Saenggeus beres ngajalankeun tugasna sarta narima buruhan, Nini Jahil buru-buru balik. Tekung silila Dewi Srangenge gugah margi ngambek babauan sarta akhirna uninga asalna tina pameun teu anjeunna. Bakating ku reuwas Dewi Srangenge ampir-ampiran ngajerit. Ras anjeunna emut ka ibuna buru-buru ku anjeunna digugahkeun. Naha atuh ari breh teh geuning sanasib jeung anjeunna. Pamunteunna sami ruksak sarta ngaluarkeun babauan anu kacidaha grupna. Indung jeung anak antukna paungku-ungku samemeh sasarengan angkat ngantunkeun karaton. Pangemut nuduaan jang nanahaon aya di karaton lantaran boga beungeut anu beda jeung batur. Tibatan diusir ku Kanjeng Raja, mending maranehna miheulaan kabur kaluar ti nagara. Tos kitu duanana apruk-aprukan teu puguh nu dituju. Sakali mangsa jog ka hiji patapaan. Bubuhan Pandita Sakti, pribumi langsung uninga saha awewe anu saruping teh. Atuh teras ku anjeunna diangken malah dianggap putra jeung putuna. Mung hanjakal Ki Pandita teu tiasa ngalandongan panyawatna. Eta rupina pangna Premeswari brek teu damang wales dugi ka maotna. Kumargi terang saha anu boga dosana, Ki Pandita lajeng ngutus maung kembar sina ngahukum Nini Jahil. Duanana teu meunang balik salila tukang tenung jahat aya keneh di kieuna. Tekung silila ditutugan Gunung Parahu, Nini Jahil kapanggih geus jadi bangke beungeut jeung awakna raca kawas tapaku ku maung. Dikantun pupus ku ibuna, Dewi Srangenge teu kiat lami-lami aya di patapaan. Wengi-wengi anjeunna rerencepan kabur. Salarosna mah Ki Pandita oge sanes teu uninga. Putu angkatna kabur ngantunkeun patapaan teh. Namung tibatan manah Dewi Srangenge telah sedih, emut bae kanu tos ngantunkeun, mending diantep sina milari pangalaman. Sahanu terang bakal pinangi jeung kabagjaan. Kacaturkeun Dewi Srangenge angkat teu puguh nu dijunjung. Saban ngalangkungan kana leuweung, anjeunna ngarep-ngarep maot dihakan ku satua anu galak. Tapi sakitu mindeng pasangrok, boro-boro aya nu daek ngahakan, kalahka paheula-heula nyalingkir. Duka pedah teu tegaeun nempo waroga anu sakitu ruksakna. Duka mun teu kuat ku ngambe bauna. Lami-lami Dewi Srangenge jog anjog ka sisi basisir laut kidul. Kumargi ngaraos bingung da ka mana kedah neraskeun laku. Anjeunna liren sakantenan niat rek ngareureuhkeun ka capek, reup kulem manitip pisan. Sajeroning kulem anjeunna ngimpen ditepangkeun jeung hiji aki-aki. Eta aki-aki teh pok sasauran anu kieu cenah. Dedeh teuing incu aki nu geulis kedah ngalaman hirup sangsara. Ayeuna mah geragugah heug siram dina cai laut. Engke sagala rupa baris balik deui sabihara-bihari. Rengse siram ulah waka ka mana-mana, margi bakal aya satria anu ngajak nikah. Tos beres eta aki-aki sasauran, Dewi Srangenge gugah. Anjeunna luak lieu teu aya sasaha, iwal ti laut anu kacidalegana. Ombakna siga nu ngagupayan sangkan anjeunna enggal-enggal siram.
Tos itu Dewi Srangenge gebrus iba kokocayan. Cai laut asin teh karaos asa seger. Anehna unggal anjeunna ngusap rarai, urut borok jeung bisul harita keneh langsung bersih. Kasawuran aki-aki anu tadi aya dina impenan telepat. Pamenteuna anu geulis bersih deui. Sinarna mencorong kawaspanan poe anu kakara medar. Kantenan Dewi Srangenge pohara bingahna. Anjeunna ampir-ampir teu percanten kana kajadian anu sakitu mata anehna. Tos wareg siram kokojayan, lajeng ngenteng kana beungeut cai, katingal raraina ngenclang heran. Nurut kana kasawuran aki dina impenan, anjeunna teu ka mana-mana deui. Damelna ngantos kasumpingan satria anu bade ngajak nikah teh. Ngan naha atuh nu diantos teh teu daek sumping. Sadinten dua dinten Dewi Srangenge tiasa keneh nahan kasabaran. Saminggu, 2 minggu, sasasi, 2 sasi, Dewi Srangenge seep kasabaranana. Lami-lami timbul rasa bendu margi asa dibohongan. Tungtungna jeleng anjeunna luncat ka laut, maksadna bade luluasan milih neuleumkeun maneh ka laut. Syukur-syukur mun dihakan ku lauk hiu. Tapi anehna teh cai laut kalah ka nyingrai. Nya kitu deui jeung pangeusina, daratang ngabagiakeun. Tungtungna Dewi Srangenge diangkat janten ratu anu nelah Ratu Roro Kidul. Sanaos kitu anjeunna tetep penasaran hoyong tepang sareng satria anu dijangjikeun ku aki-aki dina impenanana. Cai laut ku anjeunna teras diubek, niatna bade milarian satria. Eta sababna pangna Laut Kidul kasohor ageng ombakna, lantaran hayeuh wae diubek-ubek ku Nyi Roro Kidul kanggo milarian jodona. Mung sakitu dongeng anu judulna Nyi Roro Kidul. Pamungkas upami aya nu percanten yen lamun ulin ka Laut Kidul teu meunang make baju hejo, eta teh lain pedah Nyi Roro Kidul asa kasaingan. Tapi ukur pesen ti kolot-kolot nu aya di dinya, lamun ulin ka Laut Kidul make baju hejo, lamun manehna kabawa ombak nu pasti hese katimuna. Kulantaran saru jeung cai laut. Mung sakitu hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.